Siap Dan. Iya, ini malingnya lagi di BAP sama saya. Ngaran saha? Agus Pak. Oh bener. Iwan. Sing balik ya. Aang Pak, non leres nama nami teh. Tah gitu. Mohon. Ari imah maneh teh di mana? Di BBC Pak. Di BBC. Ya mohon eta pisan Pak. Kalak. Ai maneh teh sebenarnya budak saha sih? Putrana Pak Asep. Itu Mang Asep mah dulur urang. Oh, kutan teh. Berarti abi teh wargi atuh ka Bapak teh. Heeh, Mang itu teh. Maneh teh alo meureunnya. Ai maneh naon kieu kalakuan teh kunaon maneh? Nepi ka kieu. Tapi rapa abi teh kapepet, aya hayam ngaliwat ka abi teh dikelek we. Ari kitu mah. Atuh Pak, wargi mah biasalah di peringan Pak. Ada orangnya tegenah ku batur atuh. Ngapikeun ka ieu mamanya we ari ka dulur mah nya. Dulur mah nya kudu aya leuwih lah sagala oge ka dulur mah mere leuwih mun naon teh. Kusabab ka dulur ieu ponis di dieu maneh enes setahun. Kusabab dulur 2,5 tahun lah. Atuh Pak, ari kitu carana mah mesti anggap batur atuh lah. Nyerahkeun dulur sia. Dulur lain, tetangga.